Lila dan telepon si Ayu. Telepon itu nya. Kasih ngomong ke dia sih. Kelagian. Halo, assalamualaikum. Iik, waalaikumsalam. Tumben nelpon ke dia. Ninengnya ke Abi. Ih, Ayu macan di ngobrol sok apal-apal wae. Yalah, ada atas kebaca kok Abi mah. Aduh, nyatu. Iya mah. Kayak pi obrolan. Ngobrol naon atuh iik teh. Iya, Ayu kersa teh lamun enjing pendak. Kayak obrol keueun euy. Terus lamnya asa teu ngobrol bareng. Nah, geus lami kumaha atuh ari iik. Membagi kamari pan orang teh pendak. Ah, nya kitu. Asa rasaan mata selami da euy. Beda dah ari nu nineng teh. Kumaha kersa teh? Oh, nya atuh sok jemput we ka bumi nya. Oh, nyatu ai kieu teh mah. Nuhun nya kana waktosna. Ya ohon ik sami-sami. Ente selanya Abi ieu bade ngerjakeun tugas da teu can rengse. Oh, atuh. Semangatnya nugasna. Ohon ik. Teu selanya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mananya ke sini lamisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi atuh kambat. Mana lah, dia we. Tanya nyenak atas. Kita bisa ke bikin kontrak.
cina bae ngobrol. Ya yuk, abi teh bari ngobrol seriusnya. Kan kieu nya urang teh geus lami caket cenah. Manya ek ambang-ambangan wae. Kumaha lamun urang teh ngajian hiji hubungan. Kumaha sih maksudna ayeuna mah teu ngarti da. Iya kanya kan urang teh geus lami caket, bari kan boga rasa sarua saling resep. Kumaha lamun urang teh nyieun hiji hubungan gitu tah. Ya teh iik serius apa heureuy sih? 10 rius malah mah. Tapi eta ayo iya teh daek teh janten kamu abi. Ayo abi mah sih. Naik serius mah hayu wae, da abi geusnya kitunya kait da kok. Soalnya teh geus kenal geus lami, caket geus lami. Ya wajar we lamun nya abi aya perasaan kan abi mah teu wani kitu ngungkapkeunna. Iya, ya abi mah serius pisan malah mah. Jadi ayeuna teh urang teh geus jadian. Motor mana itu mana? Tuh di situ. Bang jauh-jauh deh. Ini tadi kagak kendaraan ini itu tadi. Yang tadi mana? Itu bisa enggak kena? Pesan kopi itu? So? Biar po bener po kopi. Tengah. Bisa. Ke mana wae? Aya wae orang. Teu nyoba. Teu sih lagi. Jadinya tara aing sekolah keneh pan. Teu wae. Kelas berapa ya? Kelas 10. 10. Yang orang mana? Ternarangot Berwiridan. Ih, mau wiridan. Ya besok amu yuk, abi kena babaturan. Besok bae kuliling Ridwan. Ih, atunya geuning. Geus we ik, urusan urang mangke we heula. Tuh si Ridwan ge ngartieun ieu. Tapi kemana? Pokoknya mah eueuh tapi-tapian. Ridwan mana milunya? Urang Oke, mau siap. babaturan da. Ayo. Sekalian dakeun.
Terus lami di dia. Lumayan. Ya kenalkan rancangan Abi Nopela. Apa? Ya, si Ridwan kemana? Nyebut nama di jalan kene. Siap dia datang nggak? Oh iya. Bu Ayah ya? Ya. Non? Ayah non wae bu. Non wae bu. Minuman naon ya? Nusrisari. Nusrisari. Ayah teh jus tak bu? Iya. Ada yang teh jus. Teh jus ya 2. Sana? Mau? Istri udah datang. Oh iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di mana mereka datang? Yuk. Mau orang cakap kenalan. Kan? Ayo. Ridwan. Tuh cari. Mari minum. Mantap ya. Mau asrak naik. Iya. Ridwan siapa mana? Iya. Nah, orang mana turun di bawah lah. Ini mau motor apa? Nggak ada. Mana? Dia lagi begini. Kemana ya sama kanu rame gini? Satu kota. Kak Ica kan we? Betul. Enggak aku mah. Kulin naik ke luwung. Ke depan ayo. Apa sih? Iya, orang sada. Oh, angkat pelan. Kak, ini ngarangan nih. Indung mana yang mana? Indung mana? Angkat pelan. Memberi serangan po saya kan. Oh. Hei, orang yang nanya. Oh, kemana? Oh, nya. Kena tulisan kedap. Nya. Nya kayak kadinya, Mak. Yuk. Ya, kecilnya kedap. Oh, iya. Kemana ayo? Kecilnya kedap. Awan. Manis-manis. Hah? Maksudnya Oh, entah. hubungan sareng ayu tos sabi. Ya, setahunan mah. Lanjut ayunya. Terus. Ih, Wan. Kawan, perlu pula. Oh, iya deh. Baik. Hati-hati di jalan, ya. Entos? Iya. Itu si Ridwan kemana? Tukangnya buat nama. Ditelepon ke emak ya urusan penting. Ayo tuh orang ngarep nasi. Tapi tinggal kemana tuh? Kemana we? Ke tempat wisata tuh. Patur besok liburan yang ke Bogorna. Mantai. Ya kita yuk. Setelah ayo ngiring. Kemana? Ih, ayo uang eta refreshing. Tapi hari-hari jeung saha? Iya jeung saha? Gimana? Jeung si Ridwan we. Ridwan uang telepon lah. Sok telepon lah we. Gelap.
Ya halo kumaha? Ada di mana? Urang kagok di luar. Di lakian itu. Terus kumaha? Ya orang teh kuliahnya jeung si Ayu. Tapi mau bawa turana. Daek lawan maneh lu. Oh, nya itu siapa enak? OTW-keun enak kadinya. Nya antesan. Ya sok atuh buru ka dieu nya. Sok di tempat tadi. Yuk.